Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Noval Faiz Raihan ti kelas 10 MIPA 3 bade ngadongengkeun carita Sasakala Karang Nini. Sasakala Karang Nini. Harita di Desa Karang Tanjung, mun aya nama katelahna Desa Emplak. Hirup sapasang salaki pamajikan. Ngalahna Aki Angga Piara jeung Nini Ambu Kolot. Anu najan 10 tahun geus lali rabi, tapi can wae kabiruyungan boga turunan. Tapi najan kitu, teu ieu ngurangan kana kasugeman lalayaran dina sagara rumah tangga. Tetep silih pika nyaah, pika dedeh lain bobogohongan. Demi nutupan sapopoena, unggal peting Ki Angga Piara sok ka laut milarian laut. Dina hiji waktu, Ki Angga Piara bade ka laut. Mung hanjakal cuacana awon. Tidinya Ambu Kolot tangawidian ka pamagetna. Tapi angger, Ki Angga Piara naik parahu sejak ka laut milarian laut. Ambu Kolot, Aki, cuaca teh awon, ulah teuing ka lautan, bahaya. Ki Angga Piara, lah Ambu, piraku sugan damun teu mangkat di bumi tes to aya tuangan kanggo persediaan. Tapi tetep ini Ambu Kolot nyaram. Oge tetep Ki Angga meredang hayang miliaran laut. Saparantosna Ki Angga Piara ka tengah laut. Ngadak-ngadak langit angkep, cuaca mendung. Gumpalan ombak anggeng nenggar parahu Ki Angga Piara. Buar! Barang ditenggar parahu teh ancur. Ki Angga Piara kacandak ombang kahilir kagirang, kabuntang kabanting. Perasaan Ambu Kolot tak enak. Margi emut ka pamagetna, bilih aya itu sinareng ieu. Margi cuaca awon. Saparantosna kitu, ini Ambu Kolot lumpat ka basisir bari nyauran pamagetna. Kakuping ku tatanggana yang Ki Angga teu aya. Terus dipilarian bari dibantuan ku tatanggana. Tapi weleh, teka pendak. Ini Ambu Kolot calik dina batu karang, unggal dinten. Si Nene ngadua, "Nu Gusti, mudah-mudahan pamaget abdi upami masih keneh hirup. Di mana ayeuna? Upami parantos maut hoyong ditinggalikeun jasadna. Margi abdi tos janji bade hirup samati, sabak jasa cilaka sareng pamaget abdi. Gusti Nu Maha Agung ngaijabah doana si Nene." Katingali batu karang di payenan Ambu Kolot. Sing yakin batu karang anu ngambang di harepen teh asalna tina jelmaan Ki Angga Piara. Jadi ulah ngaharepkeun deui salaki anjeun bisa hirup kawas sabihara-sabihari. Kitu nu kadenge ku Nini Ambu ti sora anu gaib teh. Nini Ambu ukur bisa olohok, teu nyangka sacongo buuk lamun salaki anu dipika cintana ngalaman nasib nu sapait kitu. Tapi ini Ambu Kolot sadar yen sakabeh anu tumibad ka diri jeung salakina teh takdir tunu kawasa nu teu bisa dipungpang. Nya Nini Ambu calik dina batu karang teh bari nyurucut Cisoca gede ka nyaah jeung duritna kanu jadi salaki. Nini Ambu lungsur tina batu karang brek deku mayunan batu karang anu aya di payeuna. Si Nene ngadua, "Nu pangeran abdi sadayana, abdi kalintang nyaahna kasalaki abdi. Salamina hoyong sasarengan, jadikeun abdi kawasalaki abdi." Beki murubut si socana pamenta Nini Ambu diijabah ku pangeran. Ngadak sakala langit nu tadi lenglang jadi cedem. Paul ngajenggelek jadi pulas hideung dihujanen. King Kilaban ting berebet silih samber jiga nusukan-sukan jeung angina ting saleor kukurayen. Bareng jeung kajadian kitu, Nini Ambu ngajenggelek jadi batu karang. Persisna paharep-harep jeung batu karang jelmaan salakina. Bentukna kawas awak Nini-nini nyati hartina keluarga sapanjang basisir. Eta patempatan di ngaranna Karang Nini. Sedangkan batu anu aya di payeuna nyaeta balai kambang atawa bentuk ti Ki Angga Piara.
Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.